Itu warga baru. Aduh, Pak Warga baru. Aduh, Hanci. Sa Hansip. Mana Hanci? Ngahina Hance. Nah, Hancu. Nya tuh dah Hance. Hansip Cas. Lain kok aing kok sigan itu eling mah nya hansip seragamna beureum-beureum. Selama kelo lain Hansip ya mah. Petugas kebakaran kelo. Kok. Aduh kok yaya nya. Hayo. Karek 2 bulan teh tadi. Namun orang untung kena rugi. Lamun orang syare pan kena nyaring. Lamun nyaring syare. Lamun nyaring pan kaituna teh sok aya ngees. Ai geus saes teh nyaring deh. Ai geus nyaring teh neangan duit. Ai geus aya duit dibikeun deui deh. Ka batur meuli beas. Beasna teh dihakan, diisingkeun lapar deui, dahar deui. Nanaonan nya euy kikituan. Aduh. Bobodohan aing aduh. Heeh. Ayeuna rek kaayaan perang dewek teh sedengkeun jadi RW. Hah? Mangkaning anda ti pemerintah RW jeung RT teh rek digaji, buah mah katarima ai perang mah. Hirup nepi ka kieu. Juragan Hansip. Waalaikumsalam. Pak RT copet. Copet. Coba eta KRT sorangan nepi ka kitu salah. Hargaan sia kieu-kieu ge kai. Halus tah euy, Pak lumayan. RT. Pak RT. Euy, Geuleuh abi mah geuleuh. Geuleuh kunaon? Sabal. Nya ada Pak RW Pak RW Asep. Ya. Mau nyuruh saya pergi ke Bogor. Tahu-tahunya. Katanya Hansip kamu harus gotong royong di sana. Tak taunya saya harus ngecor helipad. Wah. Itulah yang disebut dengan change of belonging, sabilulungan itu. Ya masa. lain mana mah halus euy. Begini Pak RT. Secara normatif maupun norma UNITA, saya mau melaporkan keadaan lingkungan baik secara positif maupun pasrona. Yang pertama. Tah, kadeta. Yang pertama begini Pak RT. Kemarin pepatah dari Inggris mengatakan good morning and good afternoon. Artina aya maling di pabrik tinun. Eta we Pak RT mesin juki anu tadina 10 ayeuna jadi 20 gelo bangsatnya. Eta mah lain. Pak RT. Tika sebelen si Hansip Dakok mah. Masa saya cenah dilatih yo. Lamun mana diudag bangsat, nya mun mana diudag bangsat cingogo cenah. Maksudnya Kayaknya bangsat nyamperkeun eta mah jangan kanjing. Gelo. Kasebeleun wae. Kieu ge latah Pak RT. Latah kumaha? Nya boga kabogoh teh latah. Naon? Ningali batur make motor. Der hayang motor pangmeulikeun ku abi teh nya da boga teh. Batur ningali batur make mobil, hayang mobil pangmeulikeun ku abi da boga duit. Ya iyalah. Ningali batur maot der hayang kupat tahu. Sok bayangkeun. wah, eta mah atuh jauh pisan euy. Bener eta mah. Teu salah halus. Kamari we ngajak lalajo wayang. Hayu cenah urang lalajo balap wayang di Sentul. Eta mah lain balap karung atuh. Balap wayang atuh. Lain ngajakna nu lain-lain. Urang lalajo wayang cenah di ditu di Ciganea. Asep Sunandar Sumanto nya alim abi teh da merod. Naon lain? Asep Setanar. Pak Cepot. Abi mah asa digebruskeun. Ya ku kabogoh da cita-cita. Lain aya teh kumaha teh lalaki jeung lalaki. Teh. Bogoh. Kieu kesimpulanna Pak RT. Hei, lihat dong. Aing ge nyaho lalaki sia teh. Cing sadar sia teh lalaki ini aku ngapal. Sa, Mane aku mah lesbi sering sama cewek. Belegog saya laporkan enak keamanan di warga ini sekarang keamanannya sedang tidak terkontrol atau intransitif. Benar. Nah teu asa teu nyamu abdinya. Kamari ini nu kacai kunaon tah? Laporkeun ke Pak RT. Naon siapa pernah dilaporkeun ini ka cai? Geus kolot. Dituntun.
Kemarin saja Pak RT, bayangkan, ini kejadian sangat imajinatif Pak RT. Seorang ibu rumah tangga dengan teganya Benar. menyekolahkan anak hingga ke perguruan tinggi. Sok teu tega kumaha. Eta mah alus. Aing. Jeung abi mah teresep karang. Eta nepi ka tega kitu kolot nepi ka nyakolakeun ke perguruan tinggi tega eta mah. Pak Cepot. Heeh. Pak Cepot. Heuy. Abi mah bade laporan teh Karang Taruna ayeuna teresep. Taruna. Cece mah teresep Karang Taruna. Oh suka teh teresep ka si Taruna. Lain Pak RT beda pisan ieu dina beungeut. Secara visual jeung si ieu. Nah. Si ieu mah ngadaun seureuh, tapi Pak Cepot mah ngadaun triplek. Lain eta blason blak Si lain mah kada anu jeli. beungeut. Lain ai Pak RW ka mana wae Pak RW Pak Asep. Nyetak ieu yang keur mapai-mapai ka Ya. tetangga ka itu. Karena turbin Lain minta di Hampura. Hmm. Akang teh pada ka itu. Bade ka mana? Rek ka Mekah. Oh, Waktunya ade pisan. Bade ka panggil Mekah, deui Teh. ka dieu. Palingan ka abinya pas rek ka Mekah ieu ka ieu. Cepot sanajan kayo ge hayang boga gelar hejo. Nyala. Haji maksud teh. Haji. Tapi Pak RT secara terminologi terang teh sejarah hansip. Tah. Kumaha teh sejarah Ai hansip? hansip teh dibagi ke dalam 3 terminologi. Ai hansip Terbagi. Indo ke dalam 3 terminologi. Tilu terminologi, Pak Tilu RT. terminologi. Anu Satu, kahiji, yang hansip ke satu, indoor, hansip Hansip indoor. indoor. Kadalang ka aing atuh pan aing nu mau ngomong oke. Ah, henteu dan non bedana atuh. Sok atuh jeung aing. Tah. Tah anu disebut hansip indoor teh, tah hansip itu ditugaskeun di jero imah. Di jero gedung. Kahiji. Aya hansip outdoor. Hansip outdoor teh nyaeta hansip anu ditugaskeun di nu hajat, hajatna di imah. Baik itu imahnya terbuat dari bilik maupun terbuat dari batako. Nu kadua, nu katilu ayeuna. Aya nu katilu naon? Hansip door to door. Hansip door to door itu adalah hansip yang mendapat hak interpelasi dari RT untuk nagihan ireda maupun beas perelek. Ah, siapa? Tah. Alus. Ngan, Pak RT. Alus. Ngan hanya kasih teh norotos teuing. Hah? Tong gancang teuing. Akademik abi mah. Pak RT. Akademis nama nganurulung. Anak panuntang abdi, usop biasa supi. Anak panuntang rasa, usop Itu warga baru. Aduh, Pak RT. Warga baru. Aduh, Hanci. Hanci. Saha hansip? Mana Hanci? Ngahina hance. Nah, Hancu. Nya tuh dah hance. Hansip cas. lain kok aing kok sigan teu eling mah nya hansip seragamna beureum-beureum. Celema kelo lain hansip ieu mah. Saha? Petugas kebakaran kelo. Kok. Aduh kok yaya nya. Haya. Karek 2 bulan teh di dieu teh. We adik laporan. Sok. Laporan. Kumaha kok yaya? Gimana sehat? Aduh. Kan bisa nyebut assalamualaikum teh. Sudah bisa. Sudah bisa sinsok. Assalamualaikum. Acan bentes ya. Tidak naon. Halus, halus. Saleti lah. Oh, saleti. Oh, ete arek laporan datang ka dieu teh ete. Kumaha. Ayeuna laporan ka Pak RT. Tadi panggil jeung Bu Rete di jalan. Ah. Bu Rete, Pak RT aya? Mentak we langsung ka dieu. Parete. Kok. Bu Rete. Rek laporan ka Pak Cepot. Nah, melongna ke belah dia. Teu menang kitu kok. Sanes muhrim. Ngomong jeung Pak RT mah pergunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan bersuara. Heuh da ukarana Tidak ada selama tidak mengerti atuh kelo. Kumaha itu kumaha. Oe teh kalongitan anak oe si Melan. Nah, Terus Si Melan. si Melang. si Melang. Awewe lalaki. Oh, Awewe. tuang putra. Neng Melan teh. Oe mah talang ada halan putra tuh. Oh, Anak. maksudnya kumaha teh? Tuang putra. Nya tuang putra leungit. Ai tuang putra teh tuang teh bahasa Sunda teh apa dahal. Aya putra dituang. Oe mah talang dahal anak sorangan. Kumaha budak teh? Anak oe teh geus 2 poe teu balik-balik. Saha Loh. Nah, Si Melang. Si Melang. Oe mah lamun urusanana teu penting mah oe mah mau lapor ka RT. jelas. Itu balik mah kudu laporan. Laporan. Kamari mah oe kejadian hayam oe diperkosa ku hayam tetangga oe. Oe mah cicing we. Cicing ya. Eta mah Halus. Eta mah Medi urusan teu saeutik hayam. ngomongna atuh. Eta mah urusan hayam. Ari si Melang pan lain hayam. Lain. Anak oe. Ngan heran kok
engkau teh orang Cina, Heeh. tapi boga anakna teh juga ngaran Sunda si Merang cenah. Melang. 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 Hah? Eta teh Tuh, papanjangan Neng teh. melan, Heeh. melan. Melang. Melan, eta teh adina melon. Ah. Melang. Melang. Papanjangna teh melang kala. Nah, terus kumaha si Melang teh akhirnya hirup kene? We teh teu nyaho nya eta laporan ka Pak RT. Jadi cenah nulutkeun informasi mah eta si Melang teh ayeuna teh dibawa kabur. Hah? Nah, Dibawa kabur ku saha? Kusaha?